Masya Allah kering. Urang mah jauh zaman ti Kanjeng Nabi tepi ka ayeuna, tapi alhamdulillahirabbil mahal ya hidayah, mahal ya, Masya Allah. Nu jadi kalang dada anu pohara jasa cintaeunana hanjak au teh iman. Cek Gusti Allah ulah deui kakarak mamang teu anak Nabi, anak Nabi Nuh Kan'an, darah daging. Wayah teu dibere hidayah mah henteu bae. Wayah teu dibere hidayah mah henteu bae. Ulah deui kakarak mamang, kakarak Kanjeng Nabi reda. Oh jaheuh. Geus teu bodoh. Nah iyalah turun ayat ieu teh gara-gara mangna Abu Thalib. Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kanjeng Nabi, tapi nyana nyegah ai iman mah ulah ka Muhammad coba eta. Sallallahu alaihi wasallam. Minhum may yastami'u ilaik. Ina sawarena ku permekah teh aya kapiran nu sok ngadengikeun ka anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran, cuman waja'alna ala qulubi makinna, ngan kami nu agung cek Gusti Allah geus ngajadikeun tutup-tutup ka jero hatena supaya henteu bisa mahamkeun kana Al-Qur'an cerina deui dicocokan. Nu mantap ku Gusti diperlakukan seperti eta lantaran nyana nyen sabab-sabab mengarahkan dinya. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha, namun manehna neuleukeun sakabeh ayat tetep bae anjeunna moal ngimankeun ka eta ayat. Hatta idza ja'uka, sehingga di mana-mana aranjeunna datang ka anjeun dek maduan ka anjeun, yaqulul ladzina kafaru, maka ngaromonglah jelema nu kalalapir teh Muhammad nu sok dibaca ku anjeun teh horenganan bahasa kos kitu mah kami geus nyaho ti buku-buku nu ku kami sok dibaca, in hadza illa asatirul awwalin. Teu aya tama Muhammad Al-Qur'an nu sok dibaca ku anjeun mah in illa asatirul awwalin, kecuali eta mah dongeng-dongeng ucapan-ucapan kaum-kaum nu baraheula. Eta mah ucapan-ucapan pikasirieun, eta mah ucapan-ucapan pikaaneheun, eta mah hanya sekedar dongeng-dongeng doang. Masya Allah. Hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat ini diturunkan ke Abi Thalib. Abi Thalib teh paman Kangjeng Nabi 10 bersaudara, pamanna teh diantara Abi Thalib. Setelah teh aya Ki Abdul Muthalib aki Kangjeng Nabi nu ngurusan Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti Allah ku ari Abu Thalib anu bertandang selaku paman ngurusan Kangjeng Nabi, terus diurus hanjak kal teh diberi hidayah ku Gusti Allah, sehingga ngurusan baik, bentuk ngurusanana henteu lalawara, lain sederhana, bahkan anu dek ngahancurkeun Kangjeng Nabi nyana jadi kalang dadana, anu dek ngarusak Kangjeng Nabi nyana kalang dadana, anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi nyana kalang dadana, anu dek ngabahayakeun ka Kangjeng Nabi milaran ngajerikeun nyana di hareup kalang dadana, tapi rahasia Allah teu iman. Mamang nu jadi kalang dada aya naon ti Abu Jahal nyana kalang dadana, aya naon ti Abu Sufyan nyana kalang dadana, ti berbagai kanyeri nyana nu tandang di hareup. Bahkan nyana pidato saudara-saudara sekalian, jangan coba-coba Muhammad diganggu berhadapan dengan saya Abu Thalib, tapi teu iman. Masya Allah kering. Rahasia Allah soal iman mah hese jasa. Nu mantak eta lain lalagaan ketika berbaring Kangjeng Nabi aya di belah katuhu Abu Jahal belah kenca. Mang cek Kangjeng Nabi. Naon lo? Nu penting imam maca syahadat, percaya ke Allah, percaya ke abdi sebagai Rasul Allah. Geus ku abdi dijamin di akhirat. Abdi teh alo emang.
diangkat jadi rasul sok geura maca 2 kalimat syahadat dituntun ku abdi endek Abu Jahal Abu Talib dan deuk ditoel ku Abu Jahal macem-macem udah sok sembarangan sok syahadat gengsi atuh henteu deui toel deui ku Kangjeng Nemang coba syahadat bae abdi nu tanggung jawab sebagai Allah di akhirat geus ka Gusti Allah ulah aya kumaha geus abdi siap tandang di akhirat Allah teh kumaha abdi jang mang mah endek baca 2 kalimat syahadat cek puja sembarangan sok syahadat na bae 3 kali kitu hos bae Kanjeng Nabi nyegruk cerik lain jeung cerikana naon teu iman tegur ku Gusti Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad, innaka la tahdi anjeun teu bisa mere hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta ka mamang anjeun Abu Thalib anu ka anjeun dipake ka cinta walakin Allah yahdi man yasha tapi Allah nu mere hidayah. Tinggalkeun Kanjeng Nabi bari loyoh ninggalkeun pepegatan ti kuari jeung di akhirat terus merenung Kanjeng Nabi nu ngurusan nu jadi kalang dada anu pohara jasa cintaeunana anjak teu iman cek Gusti Allah ulah deui kakarak mamang teu anak Nabi Nuh Kan'an darah daging wayah teu dibere hidayah mah henteu bae wayah teu dibere hidayah mah henteu bae ulah deui kakarak mamang kakarak Kanjeng Nabi reda oh geus teu bodoh nailah turun ayat ieu teh gara-gara mangna Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kanjeng Nabi tapi nyana nyegah ai iman mah ulah ka Muhammad coba eta cek Abu Thalib ai digalakan ulah Muhammad dihina ulah eta Muhammad teh dinyeri ulah eta Muhammad alo aing teh tapi sia iman mah ka Muhammad ulah deui juh eta kosi teh eta Abu Thalib eta iman mah ulah dengikeun mah ku sia teh naon caritaan Muhammad nu aneh-aneh ku sia perhatikan mah teu naon tapi aya dituturkeun mah ulah cek Abu Thalib masya Allah mahal jasa hidayah turun ayat ieu wa hum yanhauna kafir Mekah di antarana Abu Thalib yanhauna nyararga ka manusia anu tina iman ka Kanjeng Nabi nuturkeun ka Kanjeng Nabi wayanauna jeung ngajauhan ku Mekah teh anu ti Kanjeng Nabi ane teu arariman ka Kanjeng Nabi wa in teu aya yuhlikuna rusakna ku Mekah teh ku sebab ngajauhan jeung nyararga teh ilaan busaum kecuali ka dirina nyana teh iman ka Kanjeng Nabi rusak nu rusak teh dirina ngan wa ma yasurun nyana keur ngarusak dirina teh teu nyahueun bahwa dirina keur ngarusak teu iman ka Kanjeng Nabi nyilakakeun diri teu nuturkeun Kanjeng Nabi cilaka dirina teu nuturkeun ka Kanjeng Nabi cilaka ngan nyana teu nyahueun bahwa dirina cilaka ku sebab teu nuturkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah jauh zaman ti Kanjeng Nabi tepi ka ayeuna tapi alhamdulillahirabbil mahal ya hidayah mahal ya masyaallah nu mantak ti lumbur mana bae daek datang ka dieu aya imanan aya ngadengikeun coba-coba ucapan-ucapan Gusti Allah kalam-kalam Allah dina Al-Qur'an jeung dina fikihna eta teh anu ngetuk hate urang iman urang teh dibawa ku iman gedetan teh tak iman wallah alam botak mah tak iman dibawa ku iman urang ka dieu teh aju geus datang ka dieu tuh macam-macam kumaha imanna bae aya nu aing mah di tengah bae gede berarti imanna teh aya nu di tangkal Ambon bae rada leutik aya nu di mobil bae ku ari ngajina lah geus sarua bae cenah cegna gengsi aing mah kan atuh leutik jasa tah mah imanna aya nu di jauh bae henteu ka dieu di mana masing-masing bung aing mah ka dinya mah izin aing mah kolot ceuk di imah bae atuh tah mah
Kahalaganku gengsi ngan tetep bae aya imanan masalah sih masalah tambah ukurku sorangan bae ukurku sorangan jangan di tengah ge emang lah minggu hareup mah moal cenah hareudang ya kan anu keluar atuh macem-macem bae aya nu geus pasrah diri aing mah capek hareudang panas dek di tengah bae mah nyepae cenah di tengah aya nu kitu bae teu nekat meureun teu macam tuh Masya Allah jadi bawa ku iman orang teh ngomong ngaroweco ojah pengenalan iman teh melalui Al-Quran melalui fikih nikmat iman subur al iman yazid wa yankus kadang-kadang nambah kadang-kadang kurang madak sing ada tah kurang dek maot cara tadi sing ada nu kira-kira bangsa ahli lain ahli Allah ulah dideketkeun ka doger sakara buktina Abu Jahal tadi tah Abu Jahal ulama besing ke urang naudzubillah min zalika sakarat datang tukang main nu babaturan jeung urang Jawara ge bae babaturan urang nu baheula hei sakarat sia inget balak genep teu kieu kudu inget balak genep hos bae pae coba cilaka sia urang jadi anakna babaturan baheula bajidor ya ulah di aing hayang kapangi haju gegeran ulah cicing dirinya balik ge geus kapangi tungtun geus keluar deui kurang deui balak genep ieu nyasar ke ulah tapi pan lamun ahli Allah maka dia waalaikum sanya lagi ngarenjak ieu ngarenjak didatangkan ahli Allah menaon sebabna sebab geus teu hayangeun kopi teu hayangeun teh teu hayangeun rokok teu hayangeun bakakak teu hayangeun jeruk teu hayangeun doa geus teu hayangeun nya mah coba ge bere bakakak boro-boro bakakak aing si embag geus teu hayang ceuk dia teh hayangeun doa nyekelan kali Allah biasa teu nasihat bagi geunaheun geus kuari mah ulah loba anu diinget ulah loba anu dibaca hiji Allah beda nasihat keur butuh mah langsung inget Allah keur kieu mah geus tafwid leuwih tina sagala-gala pasrahna ka Allah fawid hu rawaruntan ya fawid tafwid garana geus tafwid bae tafwid pasrah jasa geus ka Allah artina pasrah jasa ka Allah bebeja bae di hate Gusti abdi baka Gusti teu mawa dosa teu mawa danaon teu boga amal ja abdi maka Gusti kumaha Gusti bae prak-prak aku kabeh di hareupeun Allah ulah ngaku hebat di hareupeun Allah aku dosa aya di abdi kasalahan aya di abdi tapi pan Gusti mah atuh pan maha hampura ka sorga abdi mah lain ahlina ka neraka embung kumaha Gusti bae sama abdi jaka sorga teu pantes kos abdi mah dikasorgakeun ka neraka ja panas abdi mah cek Allah teh di tengah-tengah bae nya kumaha Gusti bae lah atuh tengah ge atuh azallah panas bae abdi mah kebal-kebal mah atuh ka sorgakeun Gusti eta bahasa nipu Allah eta kos kitu mah cak Gus Dur nipu Allah Gus eta doa nipu Allah cak Gus Dur terus kitu teh ilah stulil firdaus ahla Gusti abdi mah ka surga jalin ahli wala aku ala nari jahim kana neraka jahim bejana panas teu kuat sakitu bae abdi mah geus bae Gusti abdi mah kumaha Gusti bae eta mah sakitu bae eta mah ka manakeun atuh terserah Gusti ka surga keur bae tertipu berarti Gusti sahle teh Gus Dur aya bae tuh gitu ya sing ade keur sakarat geus aya abah urang keur sakat deuleu bapak urang baheula rada bajir loba babaturan ka situ tah toel ku urang teh di dieu bae mah ngobrolna ya bari ngarokok di luar ulah keuna di dieu teu betah mah ya santri ya kiai ngalayat toel deui ulah kebal-kebal kan eta kiai Golgar us ulah kebal-kebal ke nyaripikeun proposal deui Gusti bener-bener ahli ibadah kena didinya moal jauh ahli ibadah mah ngomong nanti Allah tobat gitu bae Pak deres tan gina geus jangan aja beda jangan hampura geus dihampura ka Allah bae geus hampura geus pinuh ku nasihat Allah ta eta teh contoh tah Kangjeng Nabi bae jeung Abu Jahal ta eta Abu Jahal tan singkirkan tuh gitu
eta bakir carita zohir geus kuatan bae kurang kuari batin urang iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sing rajin-rajin jaddidu imanakum bila ilaha illallah anyarkeun iman anjeun ku maca la ilaha illallah tayi Al-Qur'an insyaallah sallallahu alaihi Muhammad